Gawe terus awak teh sate lemak. Ya alhamdulillah ya. Waktu sapoe peraya di imah ya. Pakai istirahat hayang sare lah. Lalu awak teh gawe terus rusak ya awaknya. Sare ini mah ya. Naon atuh Neng? Ngeganggu bersare wae aing naon? Atuh, geus beurang. Teu naon di naon kin atuh geus beurang ge. Oh, udah geus beurang. Naon? Jam sabaraha geura ayeuna? Teu naon atuh yang sare leuleus. Geuleus, capek. Capek da tinggal poe digawe wae. Karunya teuing. Ya atuh pencetan ya salah ieu teh lah geus gawe teh balik capek. Ikarek pray ya sapoe ya. Aduh, pencetan aing bener atuh. Aing mah. Boga salakit teh nu setuju. Aing naon ya, pencetan jiga aya kahayang aing mah. Naon? Duit 7 bulan, can boga duit teh. Gampang atuh Neng, da duit mah kayak tinggal nginjem ka tetangga. Atuh. Ih, can gadul baju lebaran baju dulang. Gampang. Tingali soek nu Engke gampang neangan ke rezeki mah tuh geus aing ieu ngatur ge meunang deui duit. Can meser itu pakai buka lim soseep teh. Aing mah sagala di ieu padahal aing karek pere tuh Neng sapoe di imah maneh mah. Ih, dah. Atuh dah kira hade digawe buruk deui lebaran. Atuh hayang pere teh sapoe karek pere mah nyata digawe. Terus tunjung aing mah cara teh kita digawe wae. Kan digawe buat duit. Oke gini angan atuh ya. Buruh teh jika nu beunghar aing mah hirup teh. Tuh milih mana yang milih cumi rezeki mungkin gini geus aya. Aya, amun aya gede di teangan, mang nurung tadi sorangan atuh. Ada yang pere heula sapoe maneh mah Duh, ih, aman. Aduh Nah, Neng. Kunaon? Nyeri Kunaon? Nyeri Kunaon? Kayak kunaon dia? Aduh. Bener ngerasa? Karasa beuteung nyeri. Oke, atuh ane yang perajil tuh ya. Teang sahawe atuh. Aduh tapi salir ya. Sahawe teangan atuh tukang naon atuh nyeri ieu. Tunggu tuh ya. Aduh, emang. Nyeri aduh. Nyeri Anjing jagat sepi kieu dia budak kamarana mah atau janjiana di dieu jam saprapat. Bete nakar mah. Anjing mah lah. Iya ya, iya ramai dia teh. Tembak. Wok tembak. Naon? Sama aing ge micing tong ngaganggu deh. Tuluan pamajikan aing garasa beuteung. Sebeteng. Ayo, jangan parajisan, nu bisa paraji di dieu. Paraji. Sasnya. Ka. Oh, nini urang. Bisaeun. Bisaeun. Bisa yang geura, pamajikan aing garasa beuteung. Aing geura. Gimana ngisiana? Heula tuh. Aing geura. Yuk. Dasar nasib. Ieu teh meuni kieu-kieu teh kata langsara. Ari wadah gede ieu teh. Kejo di bangsa kieu digeberan sakali ge nya geus marecengan. Tadina mah kuat pinu. Man santer teh kieu tah. Jadi emas lang ka mana-mana deh tinggal sakieu deui mah tinggal la ilaha illallah tinggal dilambot sakieu deui mah. Meni kanggo teu bees tinggal salumur aing mah. Gusti nu agung ere ka sawah hororeang. Gedeung deui ere pitra. Aing kudu kumaha, kudu kumaha. Lamun teh kitu. Wok, mana yang siapa di geura? Heula tuh, sabar aing mah. Pamajikan aing karunya beuteung mah.
Nah, misalnya kira duluan. Mak, hei, buset, Mak. Naon? Ah, ngomong itu. Mak, Naon? Mak bisa marajian. Nya hari biasa nama marajian. Tapi kamari kita tangga nak, emak dititah kita tangga marajian. Oh. Aing bisa ato marajian teh. Aing suka teh marajian pemajikan anak. Terus? Kalau marajian lomba. Aduh, ayo. Tapi tong khawatir dasar wae proses nama gitu-gitu kene. Oh sih. Kumaha sih kumaha mitina. Itu pemajikan orang karena sebetulnya Mak itu gerak orang tadi tuh balik. Gua mah modal, bener hayang modal henteu. Betul nyeri cenah. Oh, hayang geus ge aing ka ditu. Wah, geger tuh Mak. Bae bener heula ieu. Wah, orang milah tuh nya. Oh, nam. Mungkin di kali itu aja gitu. Oh, kan itu nya. Heeh, moal. Ilmu lo jero. Hah? Ilmu lo mana? Mana? Aing pemajikan orang ieu, baturan. Mana nanya? Oh, lu coba coba Oke, di ieu Sherlock. Alhamdulillah aya rezeki. Ieu tinggal sakit deui teh. Aligana wae aya nu meang ari milik batu ka mana emang oge. Aduh, mana sakit, astagfirullahaladzim, dia beli kram, aduh. Duh. Tuh datang-datang, ih. Duh. Masih nyeri, Neng? Nyeri, itu mana wae lapisan yang saha ka Ma ijot teh keur ih ngakeul heula. Ge ka ditu ngeureun kedeung ya. Nyeri. Itu buru gitu, iya. Teang. Oh, geus ge ka dieu tuh. Di mana kene? Eta masih di imah geureun di ka dieu. Isu di kula wo. Aduh nyeri, mana lila wae. Sabar atuh di. Ngomosingkeun wae aing mah. Aduh. Tuh salam. Salam. Kunaon nyi? Mana tuh mah nyeri itu mah. Aduh. Nyeri kunaon? Teuing nyeri itu. Lah, meureun eta mah. Merejikan teh mah. Aduh. Coba. Aduh, awas mah awas. Ieu mah efek teu boga duit, keram nama. Oh ieu teh. Juga nama. Coba kabeh dituan heula nyi. Aduh. Bawaan orok ieu teh. Eta teh mah. Heeh. Awas mah. Aduh. Pisan atuh. La ilaha illallah. Oh, budakna aktif pisan ieu mah, Jang. Kunaon emang, Mak? Tuh, kecabak ku emak. Ieu budak keur main badminton ieu eta ngabali kecabak ku emak. Kumbang. Heeh. Ngajol wae tendangan wae. Tuh, tedekeun cicing. Aduh. Tah. Keneangan kok jiga nama ieu teh. Ayo. Kela. Urang bener kenal saeutik. Tah. Geus mah. Tah kumaha ayeuna? Mendingan ya, rada mendingan. Tah. Ieu teh ari nu hamil mah Jang, pengalaman mah ieu ulah stres. Jadi pamajikan Ujang teh ulah seserian sorangan. Dan jika nu ge kalau umur sisina Maksudnya sorangan. ulah stres kayak gitu. Oh. Terus ulah beberatan. Kemarin ningali si Neng manggul gabah 4 kintal. Kira aku mah. Aing maneh mah aya wae. Ada boga sakit teu gawe-gawe mah tuh dah. Sing. Adatna di bawaan orok mah Jang sok kitu wae. Wayahna. Ujana kudu sabar. Ye, ari boga penuh hamil mah sagala kudu loba dipantrang. Ulang ada paku, ulang ada beling, ulang ada batak. Debu wae tetep debu kieu, Mak. Bersih, mah bejaan dari kolot mah. Cuma di papagahan teh ngalawan wae. Ampura tuh, Mak. Jeung deui ya ari budak mah kitu watakna. Teu meunang stres budak teh hamil mah. Terus teu meunang loba kapusing. Kudu disayang, dimanja, wayahna. Denge. Udah unggal poe di ieu wae. Mau teu dicabak-cabak acan. Lamun teu dicabak digali we. Aduh, aing mah. Tak ayeuna mah geus bader kieu tuh, posisina geus alus deui, geus normal. Tuh net geus kacabak, kok geus aya deui, tah karampa tuh. Oh, geus bener gitu. Bener. Heeh. Ieu geus saberapa bulan sih, Neng? Anak 7 nah. Erek 7 bulan na. Kudu dijaga kandunganana. Heeh, Mak. Ulah henteu, bahaya. Soalna ari aran akomodara mah, anu mimitireuna mah sok loba pantrangan pisan. Kade mana mun kasawa ka mana-mana kudu teh eling amit-amit jabang bayi. Emang kunaon? Nya beusi di kos mah adakna. Heeh. Aduh, aya. Nya geus kitu mah eta geus bener ieu, ieu mah geus alus, posisina geus bener deui.
Mana ulah ieu teh ulah stresnya. Pusing mah tuh. Eta si Ana tuh digawe-gawe. Tuh nepi daster oge teh kabeli-beli mah itu di kamari itu teh salin. Neng mama nih masih pakai daster, mama keur hamil pakai kalung goni. Aduh. Enggak naon. Yang geus gitu mah. Duit gitu. Balik dewe dah. Geus bae da budak mah. Geus bener Posisinya geus alus deui. Nya ulah heuna doang atuh. Manyaing tadi sorangan we teh dibeda jalan mana acan. Ih, Geus ka imah lah kurang nya. Dianteran di ka imah. Ada sih ya, aing 5-13 naon soalnya. Kayak dibawakeun biasa kintal lah. Wah, hari gitu ona. Apa jeung mobil lah ka ditu sekalian. Ya lamun bisa mah kitu, mun aya mah yang aki-aki we aing mah. Oh, kieu kayak gampang ditengkeun. Nya. Oh. Nya geus neng nya. Ini nya. Sok eta teh nya. Heeh. Nu nya, Mak? Heeh. hati-hati, Mak. Nuhun nya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, gawe batak oge. Mana yang gawe memusingkeun wae. Cebang di kram. Suga dari ngabrogojol aing mah. Iya nya ulah atuh garget 7 bulan ieu teh. Nya bisi. Ambe anakna boga kalebihan. Leuwih teuing bapana tah stres mah. Sia mah aing dicarekanan kumaha ijot. Ada puguhan kitu amat teh digawe-gawe tuh dah. Dan digawe tuh tukang kredit ka dieu wae 2 bulan can kasetoran sikat WC. Gampang bisa mah. Geus mah ijot mah gampang lah dibere ku Allah. Aing jago keur pusing, teu boga duit. Sugan teh heueuh dek ngabrogojol nya mah kram. Sia mah ngalilir aing wae. Pusing tuh dah. Sekarang tuh gawe naon diberean naon. Maijot. Geus gampang kayak diberean lah. Aing lieur sarekan ku maijot lah. Geus ka ditu Oh, mas, ini nyusun maijot lah. Jaro sing rumah jaro. Si Jaruk naon? Dak malam molor jaro. Wah. Heh. Han, Kuda naisnya kelas sare di dieu. kamarana? Marangkat. Oh, atuh nya mau geuningan. Naon emang enggak? Ih, aya mah aya toke ajuru wa. Tinggalin. Next tuh, ya.